Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita alatan Cikopi Nulian. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita alatan Cikopi Nulian. Sagelas cikopi panas mayambah di jero dada. Panesna karasa awet. Ciherang nu pacampur bubuk kopi geus mimiti nyalaksakna jero dada. Ciduh laas kabur tina angen-angen buuk. Ngalepak beungeut kuring nu garing. Suara anjeun geus ngagempur pangrenge kenca katuhu. Kopina nahaona nu kieu? Tadi ke pan titah nyen kopi nu amis. Golana kari saeutik, Kang. Nah atuh lain meuli wuri-wuri apa rek beak. Biasana akang sok resepna kopi pahit. Nyaetat mah bareto, tapi pan ayeuna mah hayangna kopi nu amis. Dasar jikan atah adol. Salaki kuring geus barubah gara-gara sagelas kopi geus poho cacarita. Ucapan anu amis tadi tapi matak nyeri nepi ka neureuy ciduh garing. Najan kitu kuring teh langsung ngajoprak. Sikap lir ciwahangan nu teu boleh tenang ngadadak harubah lir ombak sagara nu nembrak karang. Wayahna rek dijieun pelajaran pikeun kumawa ka salaki. Pelajaran dina ngabarontakna sab bisa wae salaki kuring teh keur capek. Capek gawe rosati isuk nepi ka burit. Gawe jadi kuli bangunan lin gawe gampang. Komo ieu jadi laden. Nu kudu siap diutuh etah. Lin ukur tanagi tapi konsentrasi nu ulah goyah. Tanaga kakures, pikiran kaperes, ku mangpirang parentah jeung gogorowo. Kuring mulai ngarti situasi jeung kondisi, nya aya kakuatan kategaran mimiti ngaping dina palajaran munggaran peuting ieu. Pangajaran nu samemehna teu kapanggih dina salila laki Robi jeung inyana 3 taun kalarung. Kopi nanahonan nu kieu patut. Da tos digolaan sakeut cekapna, Kang. Tana pikirang amis. Ari dinya pamajikan atawa awewe batur. Ngaladenan salaki sorangan we betebecus. Puguh dek ngaronda peuting ieu teh. Hayang ngopi pahit. Oh, pami kitu abdi bade ngadamel deui atuh Kang nya. Menggeus lah, rek meuli di warung bae. Kuring geus mulai asa kapeugeuh ngarasa teu bisa nyumponan ka hayang salaki. Omonganana nu garihal tur rukap wuwuk matak meupeuh mamaras. Ngalemkeun mata jeung lautan lara kapeurih tina sagelas kopi nu matak barubah. Sagelas kopi Nulian terus ngalangkang dina kongkolak panon. Batin ieu jadi pameupeus kenyang kapusing. Garungsing tina akibat capek gawe. Sakedapan ngarahuh. Masalah nu matak rungsing jeung nyiksa ieu kudu terus dipeper. Sang kantong kalebuh nimbulkeun bancang pakeuwuh. Ceuk kolot eta mah kudu dipireng bari milang rangki. Nya kawilang cocog mun dilakukeun ku kuring. Sabab imah kuring mah di jerona teu make lalangit. Nya kuring kudu teger. Koncina kuring kudu miara naon anu matak kuring resep atawa kabung bulengan ku manehna.
Ku cara kitu rumah tangga nungges paburantak ieu insya Allah saeutik gedena bisa barobah. Penting ieu inyana teh sare di imah. Inyana tangtu bakal nepi nyubuh di pos ronda. Duka sare duka main gaple. Tepati masalah nu penting mah ngalaksanakeun kewajiban salaku warga. Dina harti guyup sakumna warga di lembur kuring. Tapi rangki di imah teu daek kabilang peteng akibat cikopi teu daek nyingrai. Panonjeng ati teu daek sauyunan. Marojeng ja. Peureum mah peureum tapi hate mah marudah. Pikiran amalayang manjangkeun guligah. Sing dipaparin kakiatan lahir sinareng batin. Kasebut salaki kuring muga dijauhkeun tina bahla nu matak ngarungsingkeun hatena. Nok buka panto. Kadenge sora nu keketrok. Sakedapnya Kang. Cekeng ti buburanjat. Muka panto we menik keleked. Nembe nujuna tepan tahajud Kang. Kawas teu apal wae salaki katirisan di luar teh. Punten abdi Kang, cikopi tos sayagi dina meja Kang. Hampura naon, sat pake lalap we, basa hampura teh. Uing geus bosen ngadengi kecap eta. Geus sebeuh kumpi mah, tadi geus beak 3 gelas, tegeuna kopi banang maneh mah. Manggeus lah hayang pineuh ya, tunduh. Nah, moalna tepan subuh heula Kang. Tunduh lah. Asa tos lami teu netepan subuh berjamaah sareng Akang. Disebutkeun tunduh ngoceh wae. Nyawiyos atuh ke tabu 5 digugahkeun cekeng teh. Teu nembal bus we ka kamar paromana katangan kusut. Kuring teu hayang marengan sab rasa guligah teu daek we ingkah. Tapi sabada tahriman jeung pupujan reang di masjid hate mulai leah. Jadi inget segala permasalahan. Sok komono nu teu kahontal iwal ti disanggakeun. Ka Gusti nu kagungan. Azan subuh ngaleterkeun jantung kuring. Geter malah mandar teger. Tegakna ngadegkeun tihang. Tihangna agama. Tihang nu teu karasa geus diraruntuhkeun ku laku maranehna. Nu ngagem agama. Kaasup ku salaki kuring. Memang sabada inyana gawe jadi kuli bangunan. Kewajiban nu 5 waktu teh jadi katoler-toler. Alasanana capek, ripuh. Da cenah ari capek jeung ripuh mah rek kumaha husuna. Ditambah awak secara lahir ge kalotor. Nangen kitu kuring teu walakaya ukur bisa mepelingan. Kang, gugah tos subuh. Pok teh hati-hati. Cicing nok, tunduh keneh yeuh. Cenah bari muringis. Nu salaresna aya naon deui atuh Kang? Kiwari teu katinggalna kawilang rungsing. Bari tos wantun ngantunkeun kewajiban anu 5. Pok teh panasaran hayang panggih bibit buit nu sabenerna. Ngahaja nyarita teh ku basa nu rada lemes. Ngarah nu uang kelang teh jadi leah alias teu ngemu wae amarah. Tapi kumaha hasilna? Kang Suhrodin naplek banget kuring. Sakali memang plek. Pernahna jam 5 leuwih saparapat pada subuh. Dasar awewe teu ngarti sia mah nok. Geus puguh salaki capek. Ripuhna taku balas neangan kipayah. Hayo dipaksa titah hudang. Bari terus we dakwah. Cenah euy. Yeuh Kang, abdi mah kitu sote. Balasnya ka Akang. Malar Akang eling ka Allah. Carana nyaku ngadeukeun salat nu 5 waktu teh. Cekeng teh kalah kapancing nafsu. Atuh gamblang we kuring teh ditampiling deui. Malah sasatna dihantem mindo. Kuring hayang ngejat tapi leungeun inyana nu rosa nyekel pageuh pigelang kuring. Kulit beungeut asa kebi.
biwir karasa jamontrot huntu lalinu aya rasa hayang ngajerit nandakeun teu suka jeung kariripuhan tapi maksakeun ngupahan maneh. Sab teu hade masalah kieu apal tatangga atawa engkena matak ibur salelembur. Tangtu matak eras parada. Sok komo deui mun nepi ka nyahoan dulur-dulur kuring yen Kang Suhrodin teh kolu nyiksa kuring salaku pamajikanana. Mungguhing hate awewe nu epes meer, kuring antukna ceurik gagauran, tuda teu kuat, ripuh jeung kaaniaya. Nyeri Kang, nyeri. Cekeng teh sasat nyorowok. Sok sing tarik ngakorowokna siksa ku dewek. Cenah bari terus nampilingan kuring. Pas karasa aya nu ngucur tina liang irung sateker kebek kuring ngejat bari pakupis. Najan mineng katangkis teu wudu leungeun Kang Suhrodin rarocet oge di koetan kuring. Terus ngejat kaluar, kuring diudag. Tapi boleh sab sarung Kang Suhrodin tikait dina kakael sosi panto samemeh saterusna nguduprak labu. Kuring teu sudi nyoreang, langsung muru Kang Karmo lan cek kuring pituin nu kabeneran kapeto jadi RT. Imah kilancek memang teu jauh ukur ka selang 4 suhunan. Kabeh kencah nu sarua pernah sisigang. Maksudna rek pakumaha atawa menta bongbolangan. Ngeunaan kajadian nu anyar tuniba di rumah tangga kuring. Kang, tulungan abdi, cekeng teh satengah ngagabruk kilancek di lawangan panto. Aduh, Nok, memang naya naon mani poborot kieu. Ti kusruk maneh teh. Kang Karmo ngalepaskeun rangkulan kuring nu masih sesegruk. Disiksa ku Kang Suhrodin. Pok teh saengangna. Baru disiksa ku salaki maneh. Kuring unggul kawas budak beureum. Kurang ajar tah si Suhrodin. Beuh. Nu kieu mah geus kaasup ka ADRT. Wajib dilaporkeun ka polisi tah si Bangkarwara atah adol teh tuman. Kang Karmo katangan kekerot. Nandakeun amarah nu teu kaampeuh. Kuring teu bisa magar kumaha basa. Nangen Kang Karmo langsung ngejat bari ngagidig muru imah kuring. Ting naon nu daek dilakukeunana atawa bener kitu rek nyerahkeun Kang Suhrodin ka kantor polisi. Dina kaayaan nu masih tagiwur jeung ripuh alatan cikopi nulian. Estu beuki nambah tagiwur. Malah sasatna bumi alam asap poek mongkleng. Utamana basa ngadenge hawar-hawar yen Kang Suhrodin teh cenah tos taya di kieuna. Inyana nyang saya dina kaayaan sarungna nu masih tikait dina kekael sosi panto. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Comro anu ngeunaan alatan cikopi nulian. Pikeun ye teh dongeng anu nyaritakeun kahirupan rumah tanggi kitu nya. Bisa saya dicaritan ieu teh. Tiasa dipetik hikmah dibalik dongengan anu Ujang Comro nembe paparkeun. Nya tiasa dicandak makna gitu. Misalkeun dinu caritaan ieu teh nya urang sakumaha sanggemna damel sacapena salaku urang teh tulang punggungnya saurang lalaki atau suami gitu nya. Mung tiasa mah jagilah parasaan atau perasaan hate anu janten pamajikan urang gitu nya. Sasabna mah ulah di raheut-raheut gitu, diraheutkeun hatena teh. Alhamdulillah atuh kedah nama gaduh pamajikan atanapi istri nu solehah teh ngingemutan urang tinu
perkara ibadah teh kendana bersyukur dinu zaman ieu mana ada aya gitu nya nataku anu sebat nama istri pamajikan nu masih keneh ngemutan urang pidamelen anu tur capek atau nu kumaha sagala wayahna nya gitu jarang gitu tapi nya aya wae anu soleh mah anu pikeun ngawaruh ka urang ngawarah gitu dinu perihal ibadah perihal kahirupan nya sim kuring oge sami ujang comro sami dinu kayan eta tapi insyaallah sim kuring ditebihkeun dinu hal-hal negatifnya dugi ka punten gitu aya sifatna teh kekerasan nu kitu lah nauzumin dalik ka EDRT mah dosa gitu nya soalna sanes di dunia we di akhirat tanggung jawabna ka Gusti Allah nya kitu pamirsa muhun ieu teh dongeng tiasa dicandak positifna ditebihkeun negatifna dicandak makna hikmah di balik caritaan papar nu dipaparkeun ku Ujang Combro hatur nuhun tos support dugi ka ayeuna mun atuh nya ke dilajeng deui di sesi danget anu sanesna sim kuring Ujang Combro salaku tukang dongeng bade amit mungkur heula amit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.